Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pederan kang tile kasapih ku wanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana Kajang Ahmad anu mana harita nuju aya di bumina juragan Subratanya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Mangga Kang Ahmad ngaleueut heula. Ceuk Neng Ratna bari neuteup. Ari Ahmad ngareret. Treup dua pasang panon bantrok padu teuteup. Hate Ahmad jeung Neng Ratna jadi ngageter samalah jajantung oge beut jadi asa ratug hate deg-degan teu puguh rasa. Mangga Neng hatur nuhun. Ceuk Ahmad. Gap kana gelas cai kopi terus regot diinum bari ditiupan. Jep duanana sakedapan mah jarempe terus ngabaretem kawasan eueuh picaritaeun. Itu ieu beut sarua erana rek ngomong teh sareta bingung naha naon anu rek diomongkeun. Kang Ahmad, kumaha abah kali ambu daramang Kang? Sanggeus sawatara waktu Neng Ratna nanyakeun Mbah Sarip jeung Ambu Suminah. Alhamdulillah Neng pun Bapa sareng pun biang mah pangestu dina wangkit ayeuna mah nuju teu kirang sawios-wios. Nya nuhun atuh pami kitu mah. Margi abdi teh meuni tos lami pisan teu acan pendak deui sareng anjeunna Kang. Kapungkur we waktos teh utari nuju jumeneng keneh sok amangan ka bumi akang teh. Insyaallah pami tos aya waktos abdi bade nepangan ka ditunya Kang. Sumuhun mangga Neng pamikersa. Sareng salira teu ngaraos isin matang tos diantos kasumpinganna. Bareng jeung kitu torojol Darma anu harita kakarareng semandi nyampeurkeun. Kang Ahmad, hayu ngobrolna urang ngalih kalebet. Datos rineh ayeuna mah. Samalihpun Bapa sareng pun biang oge parantos ngantosan. Mangga Den sujanggiringan baya Kang mah. Jung Ahmad teh nangtung terus nuturkeun Darma asup ka jero imah. Kitu deui Neng Ratna tuluy kebat muruka patengahan. Kasampak di dinya juragan Subrata jeung bojona kawas anu keur narungguan sareta duanana melong ka Ahmad anu katempo bangun asa-asa jeung kawas anu era. Da eta we leumpangna oge meuni popoyong kodan.
Jang Ahmad sok kadinya diukyang dina kursi. Cing salse we teu kudu ngarasa era jeung deui teu kudu asa-asa. Nya sok diuk kadinya Mad. Sumuhun mangga atuh nuhun atuh juragan. Gek Ahmad diuk dina kursi kitu deui Darma jeung Neng Ratna. Soh Ratu Biacih mayiran cai jeung lalauhna. Katempo rupa-rupa sarta terus ditundaan. Geus kitu maleos ka tukang neruskeun deui hanca pagaweana. Amana, da ayeuna mah geus rineh cing sok atuh geura caritakeun naon anu kajadian tadi teh. Lantaran terus terang bae ibu ngarasa panasaran sarta teu sabar hayang geura nyaho. Ceuk Bu Halimah katempo bangun anu geus teu sabar. Leres ama sok enggal atuh geura carioskeun. Margi sami abdi oge hoyong terang. Nah naon atuh anu kajantenan teh? Ceuk Neng Ratna milu nimrung da puguh sarua hayang geura nyaho. Ari Darma jeung Ahmad duanana jarempe bae bari ngabandungan. Ibuna kitu deui hidup Ratna. Lamun kudu dicaritakeun mah amat teh keur ngarasa sedih jeung nalangsa anu taya hinggaana. Ceuk Pak Subrata nyaritana ka tempur rada cumalimba. Heuleum nah sedih kunaon amat teh atuh? Ibuna dina poe ayeuna amat teh beut ngarasa jadi jalma anu kacida panggagalna jeung panggede dosana. Lantaran amat teh rumasa geus jadi saurang kolot anu teu bisa ngadidik ngapi ngajari sarta nungtun anu jadi anak kana jalan anu bener. Ceuk Pak Subrata bari diselang ku rumenghap. Ngadengi caritaan kitu Bu Halimah ngarasa heran jeung teu ngarti kana maksudna. Lantaran ceuk rarasaan jeung anu kasaksian mah salila ieu Pak Subrata teh jarang nguciwakeun ka kulawargana. Amana, nah naon maksud eta teh? Sok caritakeun sing jelas. Kieu ari kudu dijelaskeun mah ibunya. Barabat Pak Subrata nyaritakeun kajadian anu tadi di balong. Sakabehna ditetek teu dikurangan sarta teu dileuwihan. Di Bandungan ku Bu Halimah jeung Neng Ratna kalayan saragep. Nya puguh bae atuh duanana ngajareng hok sarta saeutik oge teu nyangka lamun Darja bisa ngalakukeun pagawean sarupa kitu. Tah kitu ibu dadu kajadian tadi teh. Kacida matak sedih jeung nalangsa pikeun hate ama. Lantaran dua anak lalaki anu dipikanya ayeuna jadi pabentar paham. Samalah kawasna si Darja mah geus nganggap musuh satru bubuyutan ka lanceukna teh. Ceuk Pak Subrata bari katempo ngaharu. Ari Bu Halimah ngadenge kitu teh puguh meni ngahuleng kitu deui Neng Ratna. Lantaran kacida ngarasa heran kana kalakuan Darja. Malah jadi timbul rasa hariwang ka Darma sok inggis eta kajadian teh bakal jadi manjang sarta buntutan ka hareupna. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robbi Gusti anu Maha Agung. Kumaha atuh amanah anak urang teh? Kalakuan beut jadi kawas kitu. Ceuk Bu Halimah ngomong nadu mareuda samalah bari ngusap cimata. Nyaduka teuing atuh ibuna puguh ama oge ngarasa bingung. Naha kolot anu salah mere acikan atawa anakna nu hayang mawa karep sorangan. Da ceuk rarasaan mah ama teh geus bener dina ngadidik anu jadi anak teh. Tapi naha buktina beut jadi kawas kitu. Ngan untung tadi teh datang Jang Ahmad dalam henteu mah geus tangtu anak urang teh salah sahijina bakal aya anu cilaka. Jang Darma, kumaha kaayana awak hidup ayeuna? Pak Subrata ngareret ka Darma anu ti tadi jempe bae teh loba cacarita. Abdi mah teu sawios-wios, mung rada lali nu hungkul sakedik. Walon Darma bari ngareret ka bapana. Saeutik kumaha ari hidup? Sakitu eta beungeut meuni garemep jeung harejo kitu. Tangtu nyeri eta teh. Geus diubaran atawa acan? Parantos ama tadi di kamar. Nanging kumaha pamisampean amanah parantos di landongan atanapi teu acan?
Puguh oge acan diubaran ye suku teh. Da puguh can kaburu. Cik atuh pangniangkeun Mang Salim ngara suku Ahmad diurut. Lantaran si eta mah geuning rada bisaeun kana ngurut suku anu ti jalikeun mah. Nya amakeun atuh urang nitahan heula Pi Aci supaya nyusulan Mang Salim ka imahna. Ngarasana buru-buru datang ka dieu. Ceuk Bu Halimah bari jung nangtung terus ngaleos muru ka dapur rek nitah Bi Acih sangkan nyusulan Mang Salim ka imahna. Jang Ahmad, ari ujang teu kuna naon? Pasubrata ngareret ka Ahmad anu ti tadi ukur ngabandungan. Abdi mah teu sawios-wios juragan. Ceuk Ahmad ngawalon bari manggut. Syukur alhamdulillah hari kitu mah. Geus 2 kali Jang Ahmad teh nulungan ka bapa sakula warga. Tah kulantaran kitu nya bapa teh kasidangan nuhunkeun pisan kana pitulungna. Sabab lamun henteu mah bapa teu bisa ngabayangkeun kana naon anu bakal kajadian. Ceuk Pasubrata kacida pisan narimakeun kana pitulungna Jang Ahmad. Sami-sami juragan. Nya mugi bae ti ayeuna kapayun mah teu aya deui kajantenan anu sarupi kieu. Leres pisan Kang Ahmad. Nuhun nya sadayana ku abdi katampi pisan. Da saupamina Kang Ahmad teu sumping mah, buah kumaha abdi teh. Margi Sidarja mah geuning sanaos kalanceuk sorangan oge. Teu gaduh pisan ras-rasan. Estuning nyaan gelutna teh kawas hayang terus maehan. Kitu ceuk Darma kacida pisan narimakeun kana kahadean Jang Ahmad. Sami-sami Aden, alhamdulillah. Urang sadayana aya dina kasalamatan sareng mugi atuh Den Darja cing dililirkeun emutana ku Allah Subhanahu wa taala. Kang Darma, abdi mah janten rada salempang ye teh Kang. Neng Ratna anu ti tadingan ukur jempe milu nimbrung. Salempang kunaon Rat? Darma ngareret ka adina anu keur diuk gigireun bapana. Kang Darma, abdi masok inggis ieu kajantenan teh bakal aya buntutna. Margi apantang tos atuh terang kana adat Kang Darja. Nya abdi masok sieun anjeunna ngakalakeun ka Akang. Nya kitu deui ka Kang Ahmad. Tah kumargi kitu tingawitan ayeuna mah kade kedah langkung ati-ati sareng waspada. Margi saur emutan abdi mah Kang Darja moal cicingeun Kang. Neng Ratna ngingetan ka Darma jeung ka Ahmad. Lantaran apal pisan kana sifat Darja nu sok gede ambek barangasan. Licik hayang menang sorangan sarta taradaek elehkeun ku batur jeung boga sifat sok terus neuteuli lamun seug manehna acan bisa ngabales kanu jadi lawan. Ngadengi omongan Neng Ratna kitu Darma jeung Ahmad duanana sakedapan mah pating haruleng. Nya caritaan adi hidup bener Jang. Ama oge sarua ngarasa hariwang sarta taya salahna lamun ti mimiti ayeuna kudu leuwih hati-hati. Kitu deui Jang Ahmad. Tapi nya moga-moga bae teu kitu da ari kahayang mah. Si Darja teh gancang bisa sadar kana kalakuan anu salah. Sumuhun dares Ama. Nanging saena mah teu kedah ngaraos hariwang teuing. Margi bilih janten mata ngaganggu kana emutan. Ceuk Darma bari pelong ka bapana anu katempo bangun keur loba pikiran. Juragan, kitu deui ka Aden sareng Neng. Kumargi sagala rupina parantos rengse. Nyatu ayeuna mah abdi teh bade wangsul. Jang Ahmad harita amitan ka Pasubrata. Kitu deui ka Darma jeung Ratna. Baru rek balik. Dah beut buru-buru teuing atuh padahal mangke we atuh mending oge hayu urang dahar heula. Ceuk Pasubrata harita gancang nyaram. Leres Kang Ahmad, engke we atuh meuni enggal-enggalan teuing. Aduh Aden kitu deui juragan. Hatur nuhun pisan kana pangangkenna. Nanging abdi teh gaduh keneh kaperyogian anu sanes. Kumargi kitu nya ayeuna mah atuh bade permios we ka sadayana. Ahmad harita keukeuh amitan bari jung nangtung. Terus ngajak sasalaman ka Pasubrata, ka Darma jeung ka Neng Ratna. Nyade ka mana atuh mah meniru rusuhan kitu? Pasubrata katara bangun anu hanjelu. Sumuhun juragan abdi teh bade teras ngarit ieu teh. Margi teu acan gaduh jukut kanggo domba. Hawa tos bilih haroyong nyatu.
Oh, rek ngarit. Tapi nah boga sabaraha domba teh mah? Mung gaduh 4 juragan eta oge sareng anakna 2. Oh, nya syukur atuh geuning meuni boga 4. Tang tuh isukan deui mah bakal tambah ngalobaan domba teh asal hadewe ngurusna. Sumuhun juragan nya manawi bae kitu pami kahoyong mah. Aih mangga atuh permios dikantun kasadayana. Ceuk Ahmad pamitan deui ka sararea bari manggut. Nya sok atuh ari keukeuh marek balik. Kade cing hati-hati di jalan. Nya geus kitu mah leos Ahmad teh indi dijajabkeun ku Neng Ratna nepi kana teras. Samemeh turun kaburuan jeung Ahmad ngareret ka Neng Ratna. Mangga atuh dikantun ku Akang. Sumuhun mangga Kang wilujeng angkat. Neng Ratna ngawalon bari imut. Puguh bae atuh Ahmad teh hatena meuni nyeblak. Kang Ahmad, pami aya waktos amangan deui ka dieu nya. Mangga insyaallah Neng. Mangga atuh wilujeng kantun. Mangga Kang Ahmad. Jerut jang Ahmad turun kaburuan terus ngaleos ninggalkeun Neng Ratna nu masih keneh ngajanteng di teras. Bareng jeung kitu torojol Darma nyampeurkeun, nuju ningal naon Rat meuni anteng kitu. Ceuk Darma bari seuri ka adina anu keur ningalikeun ka Ahmad anu geus anggang. Ya Kang mah meuni ngareurewas ari taeun teh. Da Akang mah teu ngareurewas. Ngan eta mah Ratna we anu nuju anteng malaweung. Nuju ningal naon atuh Ratna teh? Pasti nuju ningal Kang Ahmad nya anu angkat. Ceuk Darma harita ngonjak ka adina. Ih ari Akang, saha nu ningal Kang Ahmad? Ugu abdi mah nuju ningal anak hayam tuh diburuan meuni marontok. Walau Neng Ratna bari rada kula mas kelemes bangun anu era. Sawios atuh bade ningal Kang Ahmad oge. Margi apan Kang Ahmad mah bujang kene teu acan aya nu gaduh. Kitu deui atuh Ratna adi Akang anu geulis oge masih keneh lalagasan. Ceuk Darma bari neuteub ka adina. Ngadengelan ceukna ngomong kitu nya puguh atuh Neng Ratna teh meuni bareureum ti pina. Naon ari Akang ari taeun teh sok ka mana bae nyarios teh. Tos Akang, ayo enggal urang kalebet bili amangan tosan. Leos Neng Ratna harita buru-buru asup ka jero imah teu malire deui ka lanceukna anu keur nyerenge seuri. Terus kebat muru ka patengahan dituturkeun ku Darma. Sanggeus nepi terus gugek dariuk di tempatna anu tadi. Bareng jeung kitu torojol Bu Halimah gek diuk gigireun Pasubrata. Ai amanah. Nah ka mana Rijang Ahmad? Bu Halimah nanyakeun Ahmad anu geus eueuh di dinya. Puguh geus balik yang Ahmad mah. Ari cenah marek terus ngarit. Geus baliknya borosa tadina marek diajakan dahar. Borosa tadina marek diajak dahar bareng ku ibu teh. Tapi kalah indit geuning Jang Ahmad teh. Bu Halimah bangun anu rada hanjelu nempo Ahmad geus eueuh di dinya teh. Da puguh satadina mah hayang ngajak dahar bareng minangka nganuhunkeun sabab Jang Ahmad geus 2 kali nulungan ka kulawargana. Iya kumaha deui atuh da ayeuna mah geus tuluy jelemana oge. Keun bae atuh sugan engke lamun geus aya waktu anu hade rek nyuguhan dahar mah. Ayeuna mah hayu urang we sakulawarga sabab ama geus ngarasa lapar ieu teh da puguh ti isu keneh can manggih sangu. Nya hayu atuh urang ngariung, da geus sadia kadaharan mah. Jung sararea harita ampir bareng narangtung terus muru kana meja makan. Terus gek dariuk dina kursi. Brak dalahar ngariung bangun anu paronyo pisan. Kasugri kaum dangu. Jag urang tinggalkeun heula kayaan di imah juragan Subrata. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Darja anu tadi indit ninggalkeun balong rek ngajugjug ka imah si Godeg anu jadi sobatna bari mawahab teh anu pinuh ku amarah. Darja harita leumpang sorangan ngalengkahna teu pati gancang.
Lantaran sakujur awakna karasa nyeri, beget garemep cangkeng ngajeng hakitu deui dadana oge karasa nyeri. Hatena panas sarta ngagremet ambek ka Darma lanceukna kitu deui ka Ahmad anu geus wani ngahalangan kana pamaksudana. Sarta geus 2 kali pipilweun kana urusan kulawargana. Kurang ajar teh tela si tukang suluh teh lain antepeun. Si Ahmad geus wani pipilweun kana urusan kulawarga aing. Sarta wani ngalawan aing lantaran ngabelaan si Darma manusa anu ku aing dipika ijin. Awas si Ahmad, urusan urang can rengsek. Dina hiji waktu aing bakal nyieun balitungan jeung sia. Awas sia sakalian diperesan ku aing mah. Ceuk Darja ngagerendeng ngomong sorangan, hatena panas nyongkap asa direrab ku seuneu anu ngababela. Katara beungeutna oge geuneuk huntu kekerot. Aduh, kudu kumaha ari aing geus kieu. Baju barase sakujur awak oge nyareri jeung deui kumaha nyaritana ka si Godeg jeung ka si Gojin lamun nyerahun aing eleh gelut ku si Ahmad. Geus pasti bakal era. Kitu gerenteus hate Darja. Saja jalan leumpangna teu eureun terus bae noroweco teu lila antarana harita geus anjog kaburuan imah si Godeg. Breh katempo sobatna keur diuk dina golodog bari nungguan pare anu keur dipoe. Nya atuh barang nempo Darja datang. Si Godeg teh meuni curing hakret kana kayaan sakujur awakna anu baraseuh teu beda jeung cucurut anu ti kejebur kana got. Si Godeg meuni olohok. Ai Darja kunaon si laing teh eta awak nepi ka kitu. Ceuk si Godeg mencrong ka sobatna lantaran ngarasa heran. Aduh, dewek teh puguh cilaka euy. Hah, cilaka kunaon si laing teh? Nah ditubruk munding atawa kumaha? Ah, lain ditubruk munding tapi dewek teh geus gelut matak nepi ka kayan kawas kieu oge keur apes aing teh. Oh, jadi si laing teh geus gelut ya Darja. Tapi gelut jeung saha? Heeh. Tapi geus tong wakaloba tatanya cing dewek nginjem baju keur salin euy. Lantaran baju dewek baseuh teu kuat hayang ganti. Ceuk Darja bari nitenan papakeana. Anu katempo baraseuh jeung karotor. Ya ayo atuh asup ka jero imah. Aya salin mah sanajan teu aralus jiga papakean made oge. Tapi lumayan we lah. Tabah buligir teuing. Pang nyokotkeun we bajuna ku si laing. Dewek kerek terus ka pancuran lamun kudu nyokot sorangan mah atuh basuh ka jero imah. Jaheug atuh ku dewek dibang nyokotkeun. Daguan sagedeung. Leo si Godeg asup ka jero imah kebat ka kamar dekul milihan baju keur Darja. Teu lila geus balik deui. Sor baju jeung calana sasetel diasongkeun ka sobatna. Yeuh bajuna. Sok ka ditu gancang geura mandi cing bersih make sabun. Nuhun euy. Tapi ari indung si laing keur ka mana? Geuning asa teka tempo sarta teka denge sorana. Heueuh indung dewek mah tadi indit ka imah lanceuk kuring di Ciwaru. Cenah marek ngendong di ditu. Geus lila teu panggih jeung incu. Oh kitu. Nya alus atuh ari eueuh mah. Ngarah dewek bisa jongjon. Ceuk Darja terus ngoloyong ka pipir imah kebat ka landeuh rek muru ka pancuran. Maksudna mah rek mandi babaresi. Ari si Godeg terus ka dapur. Dekul nyieun cai kopi 2 gelas tuluy dibawa ka tepas. Sok ditunda dina samak geuk diuk. Sanggeus aya sawatara waktu torojol Darja anu geus meunang disalin ku papakean anu bersih. Geuk diuk sukuna nangunjar awakna nyarande kana bilik tuluy ngahulang. Sabot keur kitu torojol si Gojin. Kalacat unggah ka tepas terus diuk hareupeun baturna. Darja kumaha si laing teh teu kunaon euy? Ceuk si Gojin kakara datang oge harita langsung tumanya ka Darja. Nah si laing teh karek jol oge geus nanya kitu Gojin. Yaho atuh apan dewek teh ngarasa hariwang ka si laing. Sabab tadi ngadenge beja lamun si laing cenah geus gelut jeung Kang Darma lanceuk maneh di balong. Samalah diteruskeun ku gelut ngalawan si Ahmad. Kitu nurutkeun beja batur mah tapi nah bener kitu. Ceuk si Gojin rangkeun beja nu kadenge ku manehna. Panuna melong ka Darja nu katara beungeutna garemep. Ari si Godeg meuni ngajenghok ngadenge kitu teh lantaran teu nyaho lamun Darja teh gelutna ngalawan Darma jeung Ahmad. Naon euy? Dedengeam teh si laing geus gelut jeung si Ahmad. Si Godeg milu nimbrung kana caritaan dua sobatna. Nya,
Dewek teh geus gelut jeung si Ahmad si tukang suluh. Darja ngawalon barigap kana gelas cai kopi terus sergot diinum. Nah aku mah make bisa gelut jeung si Ahmad. Si Godeg tumanya bari melong ka Darja kitu deui si Gojin. Nya teu talangke derek-dek Darja nyaritakeun kajadian tadi ti mimiti manehna disusulan ku si Dolen jeung si Uca. Terus datang ka Balo anu satuluyna aya kajadian gelut jeung Darma katut Ahmad. Sakabehna harita dicaritakeun nepi kana bubuk leutikna eueuh anu nyesa. Teu lila Darja mungkas caritana. Tah kitu euy anu kajadian tadi teh. Aing beuki ijid jeung beuki ngewa ka si Darma jeung kanu jadi kolot. Sabab jelas pisan ayeuna mah kolot dewek teh teu nyaaheun. Sarta kawas anu geus teu nganggap anak ayeuna mah. Tah kulantaran kitu, rencana anu teu heula geus dijieun hayu urang gancang jalankeun. Tah lamun urusan anu eta geus rengse, tinggal mikiran cara pikeun males ka nyeri hate ka si Ahmad. Lantaran manehna geus pipilueun kana urusan dewek sarta jelas geus ngawiwirang, nepi ka tadi dewek kudu ngalaman disurakan ku urang lembur. Era euy dewek teh, meuni asa teu beungetan. Maknya aing anu gagah meuni kudu eleh gelut ku pantar tukang suluh. Ceuk Darja nyaritana bari jeung pepeta. Ari beungeutna katara meuni beureum da puguh keur ngarasa ambek, jengkel jeung keheul campur ngajadi hiji. Ari si Godeg jeung si Gojin anu keur pogot ngabandungan puguh sakedapan mah kalah pating polohok ngembang kadu. Sabab duanana rada bingung ari kudu ngalawan Ahmad mah. Lantaran masih keneh boga rasa rumasa lamun maranehna pernah ditulungan ku Ahmad jeung indung bapana. Tina mangsa keur diudag-udag ku si jurig hulu jeung si jurig buntung teh nepi ka bisa salamat. Godeg, Gojin. Kunaon si laing teh kalah pating haruleng? Nah didengekeun atawa henteu caritaan dewek teh? Darja ngomongna setengah nyentak. Lantaran dua sobatna kalah jarem teh bae. Nya puguh si Godeg jeung si Gojin ngarenjag nempo Darja anu keur sesentak teh. Aduh, cing ko hitong make jeung sesentak atuh nyarita teh apan kuring duaan teh reuwas lamun kitu mah. Walon si Gojin bari melong ka Darja anu katempo dadana renghap ranjug lantaran keur nahan amarah anu ngagolak panas asa ngaduruk kana sakujur awakna. Atuh da sia mah kalah jarempe bae lain sok ngajawab. Apan aing keur ngomong ka si laing duaan. Nah didengekeun atawa henteu? Ceuk Darja bari molotot kanu duaan. Ningali kitu si Gojin jeung si Godeg sarieunun. Ya puguh atuh didengekeun ku kuring duaan oge. Geus atuh tong bari ambek-ambekan bae ja. Tenang we atuh urusan anu kitu mah. Sarta tong salempang. Lantaran pasti ku kuring duaan oge bakal dibantuan. Walon si Godeg bari melong ka Darja anu katempo bangun keur ambek. Cing atuh tita tadi ngarobong teh meureun dewek moal kudu bari jeung popolotot. Apan nyaho aing teh keur parusing? Darja, nah iraha atuh urang rek ngajalankeun eta pagawean teh. Ari ngajalankeun mah engke we lah 2 poe deui. Lamun nincak kana malam rebo. Lantaran awak dewek teh teu kudu cager heula. Tak kumaha lamun kitu? Kaharti atawa henteu ku si laing duaan? Ya kaharti siap lah dewek mah. Si Goji nembalan kana caritaan Darja bari unggeuk. Tanda satuju kana sagala rupa anu rek dijalankeun ku maranehna. Hade atuh ari kitu mah. Tapi kumaha ari si laing satuju Godeg? Ya hayu satuju dewek oge. Tapi kuring mah rada aya hariwang euy saeutik ieu teh. Nahan naon anu jadi kahariwang si laing teh Gojin? Darja nanya ka si Gojin bari mencrong kitu di ka si Godeg lantaran ngarasa heran. Nah naon sababna make jeung ngomong kitu? Kieu euy. Nah urang teh kira-kira geus bener-bener aman tina gangguan si jurig hulu. Lantaran sok sieun dina waktu nangke urang liar, si jurig hulu oge datang. Ta eta nu jadi kasieun kuring teh. Wah, geus teu kudu hariwang kana pasoalan eta mah. Si laing kudu percaya kana pangabisana Badewuk. Apan si jurig hulu mah geus eueuh da peuting tadi geus eleh ku si Abah. Pira ku si laing cangcaya. Ceuk si Godeg bari mencrong ka si Gojin anu katempo bangun anu rada hariwang. Ari cangcaya mah henteu. Ngan ceuk dewek oge aya ari rasa sieun mah. Geus lah Gojin tong mikiran wae si jurig hulu. Apan harita geus kasaksian ku urang tiluan.
Lamun eta jurig teh geus eleh. Ayeuna mah tinggal urang kudu neangan duit anu loba pikeun nyumponan pamenta si Abah. Nya heuh gari kitu mah, nya muga-muga bae bener kitu. Si jurig hulu jeung si jurig buntung teh eueuh sarta teu datang deui keur sarilana. Nya geus kitu mah. Prung bae terus ngarobrol sagala dicaritakeun. Kabeneran mah Iroh indung si Gode keur areuweuh. Nya beuki laluasa bae atuh maranehna teh mitra. Saenggeus aya sawatara waktu, jung si Gode ka dapur dibaturan ku si Gojin terus mirun seuneu. Tekul ku prakeprek ngaliwet nyayagikeun kadharan saaya-aya. Da puguh tiluana oge geus ngarasa lapar. Teu lila sanguliwet teh geus asak. Kaambeu meuni seungit jeung ngebul keneh, deungeuna beuleum peda beureum jeung sambal goang. Ari lalabna jengkol atah jeung roai ngora. Ditambahan weh ku kurupuk. Nya geus teu loba carita. Brak bae dalahar ngariung tiluan, bangun anu paronyo pisan. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula kayaan darja jeung dua baturna. Gancangna mangsa alam teu karasa ayeuna urang kocapkeun dua poe geus kaliwat tibasa aya kajadian gelut ti balongna Pasubrata. Harita teh alam pasosore, Jang Ahmad karekreng semandi malah geus ganti ku papakean anu bersih. Sarta biasa sok make calana pangsi hideung jeung baju kampret bodas anu jadi karesepna. Ahmad harita keur diuk sorangan dina bangku panjang anu aya di satukangeun imah. Bari nempokeun domba anu keur anteng nyaratuan. Ari Abah Sanip jeung bojona Ambu Suminah keur dariuk we di tengah imah bari gunter ngarobrol. Bareng jeung kitu kaburuan aya anu datang saurang mojang geulis. Ari awakna jangkung leutik, kulitna bersih, papakeana ginding dangdananana katempo beda pisan lamun seug dibandingkeun jeung mojang biasa anu aya di pilemburan. Nya terus eta mojang teh ngadeuketan kana panto imah sarta terus uluk salam. Punten. Punten. Nyi mojang teh uluk salam bari nangtung hareupeun panto. Tuluy rarat reret nitenan kayaan di dinya. Ari Bah Sanip jeung Ambu Suminah anu keur ngarobrol di jero imah duanana ampir bareng ngaralieu kana pelebah panto. Ambu, kawasna mah aya sae mah ka imah urang. Tah geuning kadenge uluk salam sorana masih ga awewe. Tapi nah sahanya? Ceuk Bah Sanip bari melong ka bojona. Nya Abah bener kawas nama aya semah. Keuna tu urang tempo. Kojengkang Ambu Suminah ngadeuketan kana panto. Kolotra kreket brai panto muka breh ka tempo aya saurang mojang anu keur nangtung bari imut. Barang ret ka semahna. Ambu Suminah sakedapan mah kalah olohok mata simeuteun. Lantaran teu nyangka ti tadina lamun poe harita bakal kadatangan ku Neng Ratna anakna Juragan Subrata anu geus kakoncara pangbeungharna. Wilujeng sonten Ambu. Neng Ratna miheulaan ngomong bari neuteup ka si Ambu anu keur molohok. Wilujeng sonten Neneng, haturan wilujeng sumping. Si Ambu ngajawab bari jeung rada rampang reumpeung kawas anu geumpeur. Sumuhun hatur nuhun Ambu. Mangga Neneng linggih. Nanging hapunten da geuning di dieu mamung sakieu kaya anak-anak. Tangtos katingal ku salira oge. Ceuk Ambu Suminah ngaku ka semahna kalawan someah. Solongkrong Neng Ratna munjungan sarta gancang gap ditampanan ku si Ambu. Hatur nuhun pisan Ambu kana pangangkena. Sup Neng Ratna ka jero imah bareng jeung kitu torojol Bah Sanip nyampeurkeun. Aya semah saha Ambu? Bah Sanip nanya samalah bari ret ka Neng Ratna.
Iya aya neneng Abah putrana Juragan Pasubrata. Oh, geuning aya salira anu geulis neneng. Sumuhun Abah ye abdi. Kumaha Abah kali ambu daramang? Ceuk Neng Ratna terus munjungan ka Basanip. Ganjang ku si Abah di tampanan. Alhamdulillah Abah kali ambu mah pangesto dina wangkit ayeuna mah. Sok atuh mangga calik neneng. Bioslah sanaos tina kursi reyon oge da di dieu mah mung ieu gaduhna. Ceuk Basanip nitah diuk bari nunjuk kana kursi hoe anu katempo geus butut. Da puguh geus lila teu diganti da can boga duit keur meulina. Cekap Abah saki oge teu kedah ngarerepot. Geek Neng Ratna diuk dina kursi disanghareupan ku Basanip. Ari si Ambu ngaleos ka dapur tapi teu lila geus datang deui bari ngajingjing teko jeung gelasna 3. Sok atuh ditunda di luhur meja. Cur gelas teh dicician ku cai teh katempo ngebul keneh. Geus kitu geek si Ambu diuk gigireun si Abah. Abah kali ambu. Hapunten pisan abdi teh tos lami teu nempangan ka dieu. Kapungkur we sering ka dieu teh waktos teh utari aya keneh. Kitu oge pami ngiring sareng Kang Darma. Tah kumargi kitu ulah kirang-kirang ngahapunten nya. Rumaos abdi teh parantos joledar ka sepuh. Kitu ceuk Neng Ratna malah menta dihampura sabab geus rumasa joledar. Padahal baheula mah sok rada remen datang ka dinya teh. Dina mangsa Darma lanceukna hahadean jeung Utari. Da puguh harita mah sok diajak ku Darma sarta ngahaja senawau ngarah bisa akrab jeung calon pibojoeuna. Teu sawios neng geulis kahartos ku Abah sareng ku Ambu oge. Anu tangtos salira mah repot ku urusan sadidinten. Kumaha pamit tuang Raka Den Darma anjeunna damang? Alhamdulillah Kang Darma mah sae Abah. Mung hapunten bae wireh anjeunna oge teu acan tiasa nepangan ka dieu. Nanging insya Allah pami parantos aya waktos matang tos bakal enggal nepangan. Sumuhun hatur nuhun kana perhatosana. Nyambung bae atuh tiasa pendak sareng anjeunna. Margi Abah teh tos ngaraos sono. Sumuhun Abah. Insya Allah engkin ku abdi didugikeun kapun lanceuk. Neng, hapunten Abah teh bade tumaros ka salira. Nah bade aya kaperyogian naon meuni keur sarurumpaheun sumping ka saung Abah anu batan sakieu. Nya margi Abah teh ngaraos heran sareng rada reuwas ieu teh. Basanip tumanya ka Neng Ratna da puguh ngarasa heran kitu deui si Ambu sarua ngarasa heran. Da puguh tara-tara tisasari. Abah teh kedah ngaraos reuwas. Abdi ayeuna sumping ka dieu teh pami maksad mata aya sanes hoyong pendak sareng Abah kali Ambu. Nya sajapi ti kitu abdi teh aya peryogi sakedik ka Kang Ahmad. Nah aya peryogi naon Neng kapun anak teh? Ambu Suminah nanya ka Neng Ratna bari neuteup. Pami peryogi nama mung bade ngagaleus suluh abdi teh Ambu. Kalaresan dirorompok teh tos teu gaduh suluh. Satadina mah bade kubi aci ka dieu teh mung kalaresan anjeunna nuju repot. Nya janten abdi anu ka dieu. Tah kitu Ambu keperyogian abdi teh. Neng Ratna ngajelaskeun pamaksudana ka Basanip jeung Ambu Suminah. Janten kitu maksad salira teh. Nya kalaresan atuh da ari suluh mah aya Neng margi ampir unggal dinten pun anak mah sok ngaleuweung. Sumuhun kalaresan atuh pami aya mah. Nanging nuju angkat ka mana ayeuna Kang Ahmad teh Ambu? Neng Ratna nanyakeun Ahmad. Da puguh geus hayang gok panggih lantaran anu sabenerna mah mitra. Salain tirek meuli suluh teh tapi hayang tepung jeung Ahmad. Ya Neng pun anak mah nuju dipipir maraban domba nya Abah. Ceuk Ambu Suminah bari ngareret ka Basanip. Nya tadi mah dipipir keur maraban domba. Keun geura urang karuan heula ku Abah ngarah gancang ka dieu. Ceuk Basanip bari jung nangtung maksudna mah rek ngageruan Ahmad. Abah sawios teu kedah disauran. Keun ku abdi bade dibujeng bae atuh kapipir sakanten hoyong ningal dombana. Mitra, cageulayu carita urang tunda heulanya, insyaallah kin urang lanjutkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.